Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katundanya. Mang nambe tiasa neraskeun ieu hanca dongeng margi parantos keluar kota heula mang teh nya aya ka peryogian. Mangga ayeuna urang teraskeun deui nya. Malah mandar ieu dongeng teh tiasa ngahibur baraya di mana waya ayana. Atuh tong hilap rojong ditaroelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teh jangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha ieu jajar carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Caturkeun duanana anu lumampa asup ka pilemburan geus tepi ka salah sahiji lembur, nyata lembur awi. Ari eta lembur awi teh kawilang lembur gede. Wangunan imahna mani rentul, pangeusina mani gegek. Mang Utun anu leumpang mapai jalan gede bari ngangakode si lutung teh. Taya anu ngahalangan eueuh anu curiga sok komo nepi ka ngusir mah. Basa keur jongjon leumpang. Bet pasang rok jeung urang lembur anu are ka kebon atawa ka sawah meureunnan. Mang Utun teh laju we tumanya. Punten Jang, nah lembur naon ieu teh nya? Nu ditanya teh langsung ngajawab sakedapan mah uta urang lembur teh kalaka merhatikeun we ret ka Mang Utun ret ka eta lutung anu keur diakodna. Aneh meureunnan aya jalma ngangakode monyet atawa lutung. Tapi tekung silapok eta jalma teh nembalan. Ieu teh lembur awi Kang. Nah saha Kang teh? Arek ka mana lain urang dieu geuningan? Kuring si Utun si jago ledot. Beneran ngaliwat ka dieu teh yeuh aya maksud jeung tujuan. Nu taya sanes keur neangan jalma jahat Jang. Bisa kasebut kuring teh nu bakal numpes sakur-sakur jalma jahat anu sok ngaganggu ka unggal lembur. Jadi bisi ka dieu sok aya jalma jahat mah bejakeun we ka kuring. Keun urang ledot beungeutna nu jahat teh. Pokona mah bakal ditindak ku kuring lah. Oh jadi kitunya. Nya nuhun we atuh dongkap ka dieu. Jaha Jawarati mana Akang teh? Kuring mah Jawarati tutugan Gunung Sakemaran nu cicing di Guha Bakekok kuku ge. Di Gunung Sakemaran Guha Bakekok ke. Pamut mah asa kakarang ngadangu yeuh, asa nguping. Tapi nuhun we lah kasumpingan Akang ka dieu. Pugu ge ieu lembur teh teu aman, sok kadatangan ku jalma jahat anu ngadoan babadog rampog. Teu saeutik nu geus jadi korban Kang. Kitu horeng teh anggarung ti mana Jang? Duka ti mana? Duka ti mendi. Nah sahatun wanina da eta komplotan garong teh sakitu kejam jeung telengesna. Pokona mah urang dieu teh sarieun Kang. Daya nu waranieun. Lamun maksa ngalawan oge pasti carieun cilaka atuh. Kapan nyawa mah leuwih utama tibatan harta. Jadi nu wani nya lah. Pikeun pokona mah lah. Ku kuring eta jalma jahat teh bakal ditewakan. Nya nuhun we atuh ari bade melaan urang dieu mah. Saya nama tepangan wae Pak Olot. Nya pupuh ieu lembur. Saurkeun wae maksad sareng tujuan Akang. Pasti Pak Olot oge bakal bingaheun. Sebatkeun we Akang teh dulur abdi kitu. Suja nya Jang alus ari kitu mah. Nya nuhun we kuring teu geus diakukeun pokona mah. Ku kuring bakal ditepungan. Si lalaki urang lembur anu nelahna Suja teh laju we ngaleos neruskeun di lampahna. Pun kitu di Mang Utun laju kepat asup ka tengah lembur arek nepungan Pak Olot cenah mah. Sajajaran teh bade nanyakeun we mana cenah imana Pak Olot hese atuh pada nuduhkeun. Kelila oge duanana teh geus tepi ka imahna Pak Olot. Kadatanganna langsung dibageakeun malah keur ditalek we ayeuna teh. Iya, nah saya Ujang teh aya perlu naon gagula.
Ih, ngaran kuring Mang Utun si jago ledot. Dulurna Jang Suja datang ka dieu buku ka jurung guganya jeung keperhatian kanu jadi dulur lantaran lemurna teh henteu aman. Cenah mah sok mindeng ka sumpingan semah anu teu diondang. Nyaeta wawalak garong, sok barang cokot, banda batur, babadog rampok geus remet tanpa bebeja si kurang ajar tah. Tah kitu bah. Jadi ka dieu teh rek bebeja we ka Abah salaku bobo lemur. Dieu lemur rek minta idin kuring arek newakan jalma jahatna. Gitu kutan teh jadi si Ujang teh dulurna si Sujanya. Syukur arek gitu majang. Arek milu melaan orang dieu mah. Abah mah satuju bungan waya. Ku Abah diroyong pisan. Da buku urang dieu teh uwan-uwaran nieun jang. Sieun cilaka kangaranan kudu nyang hareupan jalma jahat. Anu sakitu kejemjeng telengesna. Bade jeung lain jelema sabong meronggung ku eta teh ieu. Nya nuhun ari kenging idin mah oge pangrojong ti Abah. Pokona mah nu jarahat teh bakal ditawakan ku kuring lah. Bakal dibuburak. Sapira oge nyang hareupan garong citel bah citel. Keun we yeuh. Pikeun nyang hareupan garong mah cukup ku si Lutung. Ieu kukutan abdi ya. Nu bener jang rek newak garong make si Luntung si Lutung. Ih bener bah. Lantaran ieu Lutung teh lain salutung-lutungna. Lutung anu geus kalatih. Pokona mah ieu Lutung teh hebat. Wah, jadi gitu nyawa tuh hari gitu mah. Iya Abah jadi penasaran yuk. Nah, kumaha jikan kehebatanana. Ieu Lutung teh pokona mah hebat bah. Bisa kana ilmu silat. Lian ti eta ieu Lutung teh ngarti. Ya cara manusia we lantaran atuh dididik ku kuring. Dilatih ilmu silat. Pokona mah pikeun yang hareupan bangsat atawa garong mah cukup ku ieu. Ku murid kuring tong waka ku guruna lah, luhur teuing guruna mah. Madid teh jadi penasaran nya cenah eta Lutung teh jago. Laju atuh eta Lutung teh diperhatikeun. Ditempoe salila-lila basa diperhatikeun aneh cenah lantaran eta Lutung teh beda jeung Lutung biasa. Kitilik tina gerak-gerikna beda jeung Lutung atawa satu umumna bet katempo ngarti ieu mah malahan mah katempo diuk manisila meneko kawas anu ngabandungan we anu keur ngarobrol teu wani papamolah. Basa pamajikana datang oge nyuguhan Lutung teh teu ngacak-ngacakana susuguh. Teu kena-kena nempohakaneun eta Lutung teh kakaradaek we barang hakan lamun geus ditawaran ku Mang Utun apugu we atuh pikeun si Bah Madid teh. Bener cenah eta Lutung teh ngarti. Bah Madid jeung pamajikanna teh pasilih hereret. Kawas anu heraneun. Nah cenah aya monyet atawa Lutung teh aya ku ngarti-ngarti teuing cara manusia. Alah, eta kunyuk teh mani ngarti, nya lain kunyuk biasa eta mah Abah. Tapi geus kalatih. Buku ge nya. Salila nyuhun hulu. Kami mah kakara teuing nya kesian Lutung model gitu. Eta Lutung teh beunang disikap teu mawa kana besorangan. Ieu mah kabantu dibere kudu besuk oge. Ngahakanan suk cangkangna teh diteuneunan we kana besek cara urang. Ngarti nya sampahna teh hanteu ka mana wae karep. Eta Lutung teh geuningan ngarti jeung ditinggal itu tuh. Dina cara nginumna ge kawas urang we tinggal itu. Wih, nya. Bener. Eta Lutung teh geus kalatih. Tah kapan ayeuna mah parantos kasaksian. Eta Lutung teh sakitu ngartina jabati eta Lutung kuring mah jago kana ilmu silat cek tadi oge. Pokona lamun seug ditah menca bakal gancang ngarengkenek komo lamun ngadenge kendang atawa trompet mah langsung ieu we usik kitu tah bakal hutet. Bah Madid jeung ambuona ungut-ungutan we percaya ayeuna mah kanaon rupa anu diomongkeun atau dicaritakeun ku Mang Utun teh. Lamun eta Lutung teh geus kalatih atawa geus ngarti.
kancang carita Mang Utun jeung si Jaka Sakara teh peuting eta mah ngararep we di eta lembur. Sugan jeung sugan cenah garong anu sela ieu ngaganggu ka urang lembur teh aya daratang peuting eta. Wan si peuting geus sumanding kaayaan teh geus mimiti cempling. Poek mongkleng urang lembur teh geus ngarambi. Ngan aya we sababaraha urang anu masih keneh ku kulampangan. Mang Utun jeung si Jaka Sagara teh geus dipernahkeun di imah Jang Suja. Kapan ngakukeun dulurna Jang Suja. Malahan mah keur ngobrol we keur tatan-tatan. Lamun geus rada peuting mah cenah eta Mang Utun teh are karona we ngurelingan lembur. Tah eta garong teh biasa nama daratangna teh ti sisi lemur ti palih wetan Kang. Tuka ti meuni mung jelas. Mun di wetaneun eta lemur teh aya pasir aya kan. Jadi eta garong teh datang teh ti sisi lembur belah ti wetan. Nyakeun lah. Pokona mah kukuring bakal didagoan di lebah wetan. Sugan jeung sugan, peuting ieu aya datang deui Jang. Cenah sabaraha urang kira-kirana eta nu sok datang teh? Duka sababaraha urang nama. Nu jelas sanes urang saurang dua urang. Da eta we dina sawengi teh tiasa sababaraha urang lemur anu tos janten korban. Kalengitan ingon-ingon malihan mah aya oge anu maksa asup ka jero imah. Bari ngancam sagala rupa, maksa sangkan masrakeun harta banda. Tak kitu Kang. Alah wanian oge tah. Amun kitu mah jeung bisa dipastikeun lain saeutik tah. Kudu saganjangna ditindakeun lah. Da meureunnan setelah ieu teh diantep. Ku kituna eta si kurang ajar teh beuki ngeunaheun datang ka ieu lembur. Sasat ieu lembur teh jadi inceran maranehanana. Kapan kasaksian ku Bang oge ieu lemur teh sakieu gedena terus pisan teu lepat. Ieu lemur teh sasat jadi sasaran eta garong. Da buku ieu lemur teh kabilang lemur anu gede sareng gagak pangeusina. Teu saeutik jalmina oge aya anu baleungharna yeuh. Jeung deui kapan di dieu teh teu aya anu wantun pikeun nyahareupan atawa ngabuburak eta bangsa sok mau wani nyangkalak. Tah kitu Kang. Tah di ieu lemur teh eueuh ronda Jang. Ih, ai ronda mah aya. Namun ronda oge kapan ari pasangrok jeung eta jalma jahat mah sok milih kalabur, milih nyelametkeun diri. Malihan mah aya oge eta Bahroi jeung Jang Udung anu kasabatna minangka jawara jago penca di lembur. Pamis aduh hareupan jeung eta garong mah jadi peot. Malahan mah teu wantuneun sarieun nu aya. Kitu horeng teh nya jadi eueuh nuranieun. Anak kitu mah urang dieu teh kumeok pemih dipacok. Rajin aya nu boga kabisa tapi eueuh kawani. Kudu kawas akang atuh Jang yeuh. Jawara anu teu leudeng, teu gimir taya kasieun. Pokona moal sieun ku sasaha oge Jang, moal sieuneun. Pokona mah lamun aya mau ngamuk gajah mentah yeuh, akang bageanna akang. Ngan kasieun akang mah ukur ku hiji we. Cek Mang Utun kiwari mah ngakangkeun. Kitu nanti bari nepakan dada balege genahker. Nah kasieun akang mah kunaon kitu? Kasieun akang mah ukur ku hiji Jang. Nyata sieun ku pamajikan. Ngan wae terus terang ayeuna mah nya sasat akang teh keur lengoh, keur ngaduda acan boga di pamajikan. Jadi eueuh anu dipikasieun. Bebas pokona Jang. Kitu kutan teh. Jadi akang teh ngaduda nya. Bener Jang. Akang teh duda lain kuda kade yeuh. Tah ku kituna ku kieuna susuganan atuh di dieu aya Randa ngora, jeba geulis. Sugan we atuh akang teh meunang jodoh urang dieu yeuh. Ari Randa mah aya Kang, malih mah langkung ti hiji. Di antawisna wae aya Macio, Bitating sareng Mandoyo. Tiluan oge sadayana Randa mung tos sarepuh. Hanjakal atunya ari geus karolot malah. Ulah Jang, ari geus kolot mah hayang nu masih keneh ngora, anu masih keneh ambrud-ambrudan. Pokona mah anu masih keneh kuricak-kurinong herang we lah Jang. Nu sok disarebut jahe teh geuningan nya jahe jana herang Jang. Nya teu aya tu ari jahe mah nya jana herang mah. Aya oge jandana parantos teu herang alias belewuk. Nya hanya kapisan atunya teu kabeneran lah. Keun lah urusan Randa mah ayeuna mah. Tah mabalik deui kana urusan urang yeuh. Teu karasa yeuh kapan ku ngobrol mah yeuh. Ayeuna teh geus meujeuh yeuh jigeuna mah akang bakal kaluar. Ayeuna keneh bakal mapak kedatangan jalma jahat. Susuganan ieu peuting teh diparengkeun Jang. Muhun Kang, mangga. Tapi nah ujang arek milu ieu teh milu yeuh. Kumahanya aduh abi teh sieun jeung sareng ieu pun bojo yeuh. Pun bojo melang ditinggalkeun mah. Saya nama samper wae Pak Olot atuh.
bilih peryogi rencang mah sareng manawa-manawi bahroi sareng jang urung ge tiasa ngiring kersaeun nganteur. Jang sujate hamarahami resieun ari kudu maturan Mang Utun pikeun newak teh bangsat atawa newak garong mah. Nya heug atuh teu naon ari moal milu mah sok we ujang mah cicing jongjon lah. Keukepan pamajikan keun. Akang arek nepungan paolot we lah teu cukup neang nu sajen deui lah. Sabab hayang kasaksian unggul, lain hayang dibantuan. Pokona mah akang mah bakal kusorangan jang. Kusorangan. Moal sieuneun ku sakitu garong sakitu lobana ge lah. Kabehana oge bakal digayam ku akang mah. Ulah disebutkeun akang atuh si Utun si jago ledot. Lamun teu bisa nyunggulan eta garong mah. Jeung deui tong boroning ku akang ye. Kukukutan akang nyata si Lutung oge mampuheun pikeun ngungkulan eta garong mah. Alah nu kitu mah tuh da bangsat kotok lah. Kelas 3 pangabisan ge teu sabaraha lah. Wirang atuh lamun nepikeun ka akang anu hareupan jeung jago atah-atah malah. Nya percaten Kang. Mudah-mudahan akang tiasa ngungkulan eta jalma jahat atawa tiasa sakaligus nyangkala jalma jahatna. Supados ieu lembur teh aman we lah. Mang Utun teh laju ejung cengkat bari ngajakan si Jaka Sagara anu tita tadi teh ukur diukwe teu loba pamolah. Ngabandungan nuker ngarobrol, tadi ajakan celak si Jaka Sagara teh atuh ngagajeleng langsung diakod we. Dibawa keluar tiata imah. Terus lempang dijawabkeun ku panutup Jang Suja. Anu gede harapan mudah-mudahan wae cenah eta jawara nu ngaran si Utun si jago ledot teh bisa ngungkulan jalma jahat anu sadar ieu ngaganggu ka eta lembur. Satengahing jalan basa kayaan teh sepi jauh ti pamukiman atawa ti imah-imah urang lembur. Pok kadenge si Jaka Sagara teh cacarita ditujukeun ka Mang Utun. Kakara ayeuna mah wanieun ngomong. Bener-bener Mamang mah cacak-cacak ukur pura-pura jadi jawara geus sakitu sombong na. Komo mun bener jeung kabisana yeuh. Ih, lain jang. Lain sombong kapanan ngaran emang teh ngelebet. Jadi jamak we jang lamun legeg sombong saeutik mah teu naon lah. Tapi ketang hampek we kumaha emang lah. Nu penting mah urang teh bisa nyamur. Ulah nepikeun ka aya nu apa saha uing sabenerna. Nya jang pokona mah sing tenang eta mah urusan Mamang pura-pura mah. Kapanan ari nu sok pura-pura mah sok leuwih tibatan asli. Jadi ulah kaget lamun emang legeg, emang sombong teh. Kapan ngarah dipercaya jang, ngarah dipercaya. Ujang itu imahna paolot geus tereh tepi, geus jempe. Bisi jadi curiga yeuh. Nya Mang. Sok atuh geragancang tepungan paolot. Bener we geus katempo pakarangan imah paolot laju we atuh Mang Utun teh kura-kiru ngadeukeutan. Laju we nyamper paolot. Anu disamper teh atuh bungah lantaran bener cenah eta Mang Utun teh arek nyangkala ke jalma jahatna anu salala ieu ngaganggu ka eta lembur. Basa diajakan hayu cenah bah milu ngarah kuring teh kasaksian arek newak bangsatna. Rek diwarah we eta garong teh. Paolot teh atuh milu we najan sieun-sieun oge maksakeun. Jari kudu kesaksian gua bah mah heug atuh nya barek milu we. Tapi bener itu jang moal mata ngabayakeun pikeun kaselamatan Abah. Ih kajamin pokona mah Abah mah moal kudu kieu keun. Pokona bakal salamet tong sieun ieu aya si Utun si jago ledot. Najan kudu nyang hareupan garong anu sakitu lobana. Moal merek make mundur sasiku moal ngejat satu jang behas mah kapanan cek tadi ge keun. Cukup ku si Lutung pikeun ngarengsekeun pasualan mah lah beres. Nya atuh ari kajamin mah kaselamatan Abahnya heug ujang. Kocapkeun ayeuna mah Mang Utun anu dibaturan ku paolot teh geus aya di sisieun lembur belah ti wetan. Ngadon caricing hanapeun tangkal asem da eta cek paolot teh cenah tuh ti belah ditu. Di lebah jalan satapak anu beras nanti ka pasir ayakan. Di lebah dinya sok daratangna eta komplotan jalma jahat teh. Hanteu kudu kabal nungguan. Bet ku diparengkeun teu rilat di jalan satapak aya nu pating karedi gue pating kuruduk pating curingkang. Sabubuhan jalma anu geus moal salah deui pasti cenah eta teh garong. Da eta atuh nilik dina papakean oge beda. Malahan mah samakta ku pakarangna sewang-sewangan. Aya anu nyoren bedog,
aya anu mawa tumak, aya oge anu mawa gegendir. Beungeutna mani pararenges matak pikasieun atuh matak sawan keur urang lemur mah. Tuh Jang, itu Jang. Alah, masalah eta teh garong Jang. Ih, mani pikasieun gitu terus jarang apa masak. Cicing bah, udah sieun. Dagoan di dieu. Atawa lamun sieun mah nyumput tuh dina rungkunkeun. Ku kuring bakal disambeurkeun eta jalma jahat teh. Cek Mang Utun kitu nanti laju we lempang rek mapak kadatangan eta sebuhan jalma nu tayeuan ti karongna. Sedengkeun ari paolot mah laju we manante lumpat atuh nyusup kana jero rungkun. Arek ngadon nyumput we cenah lajoanan ti kajauhan. Katempo Mang Utun teh lempang menitiangah. Taya karingrang taya kasieun. Jika satria we anu arek maju ka medan Danalaga. Awas panglima anu rek maju ka medan tempur. Basa geus deukeut reg atuh ngaraneg bari ngadang ngahalangan jalan. Puguh we eta komplotan jalma jahat teh kagetna saha cenah aya nu kumaha wani ngahadang ngahalangan jalan sagarupa. Pok salah saurang di antarana teh laju tumanya ka Mang Utun. "Wei, saja teh euy, kumaha wani ngahadang ngahalangan jalan sagarupa?" Bari jeung mamawa kunyuk boa-boa sia teh tukang doger monyetnya. Anya jika nama tukang doger monyet ya. Dasar bika dieu. Apa dalam urang teh komplotan jalma jahat. Hei, nanti apa ka dewek sararea? Dewek teh garong nunggus kasohor sia. Wani-wani megatan nek naon sia teh. Rek mentas euy. Ulah sangeunahna sia. Kuring teh si Utun si jago ledot lain tukang doger monyet teu. Ayeuna ngahadang ngahalangan jalan teh gugah haja. Lantaran geus nyaho maraneh teh garong anu bakal nyieun kajahatan ka ieu lemur. Yeuh, si Utun si jago ledot anu bakal nyang hareupan maraneh, anu bakal ngabuburak maraneh, anu bakal ngawarah maraneh. Pokona mah ulah coba-coba rek ngaganggu ka ieu lemur. Nu bener sia teh euy Mamang. Montong sia saroga ajar deuleu anggur mah itu alik. Tukang doger monyet mah wontong pipilueun, natong boroning sia deuleu. Sakabe urang lembur ge nu wani ngahalangan deuleu. Wah, nu wani yang hareupan. Anya sia alik nyingkah ulah wani ngahadang ngahalangan jalan. Buah-buah sia teh. Tukang doger monyet anu gelo euy. Kuring mah jalema cager sia nu gelo kurang ajar. Maraneh nu gelo mah gawe teh ukur babadog jeung rampok, nyieun kajahatan, ngarugikeun nyelakakeun ka sasama kapan eta nu gelo mah. Begituna maraneh teh wajib kudu ditindak ku aing. Basa ngadenge kecap-kecap Mang Utun sarupa kitu teh saeutik di antarana teh aya anu amek, aya oge anu nyeungeusirikeun. Wae dan sia kurang ajar. Tapi sia lamun bener mah rek ada ngalangan jalan. Ku aing bakal diwara deuleu. Ayo sia barudak. Lain kalaka nyeungeusirikeun deuleu, ieu jelema teh kudu diwara bisinya deuleu euy. Diparentah kitu teh batuhna laju we ngagugu meureunna nurut ka luluguna. Celeng, celeng. Dua urang jalma jahat teh cung celeng bari metakeun pakarangna sewang-sewangan. Basa nempo musuhna cung celeng arek narajang Mang Utun tetep tenang we lantaran percaya sejak kasagara anu diakordna teh moal cicing dasanya. Basa mireungeuh eta jalma jahat teh rek ngakalakeun Mang Utun. Sejak kasagara laju luncat tina tonggong Mang Utun cerelat kalayang mapag panarajang ku cara dipiheulaan. Bedog jeung tumak teh manira celang bari jeung eta dua urang jalma teh pating kocaya kabeunangan ku tenggeulan-tenggeulan si lutung anu pohara luar biasa da eta we atuh katempo duanana teh langsung ngahodohod kawas anu katirisan. Luluguna anu tadi marenta basa nempo anak buahna nepikeun ka ngahodor katirisan teh atuh kaget keur makapan kasaksian bieu teh anu narajang teh tayeulian ti eta monyet anu diakod ku eta si Mang Utun. Ayo kunaon sia teh? Ayo udang. Nah, sapeda kenyang hareupan kunyuk deuleu. Alah, teu kuat tiris. Ulah luka diri. Alah, lain lutung samarangan Kang. Kade. Balagu ke sia ele ku lutung. Ayo baraneh. Ulah dicingeun kapung wakul boya langap. Cangkalak eta lutung jeung kocoran eta si Utun euy. Cek eta luluguna marentah kana buah anu sejena jeleng.
opat urang anak buah tengah huruf ngaraponan ka eta lutung. Tapi nu opatan oge teu manggap mulya teu lila oge geus pating jarengkang. Bari dina kayaan ngahodohod kawas anu kapulusan. Cilaka kaya kieu mah. Eta lutung teh lain lutung sambarangan. Kakara lutungna sokomo anu bogana. Bisa jadi ieu jelema teh lain jelema sambarangan. Tapi jago anu pinunjul. Kaya kieu mah palang siang tujuan aing teh bakal gagal. Itu cenah cek eta gerentes si luluguna anu nala si Komara. Kajurung ku rasa kapanasaran jeleng si Komara kiwari mangaka jeleng narajang ka eta lutung. Pedogna anu ngahiuk pangbaraan hari tate ku sakila ditewak ku si lutung gep benang ditewak. Pedog teh nepikeun kaleeh buku we atuh maneh ngaranjuk leuwas. Sokomo basa katempo eta lutung dengan sakilat nyaw-nyaw geus ngasupkeun panerajangna hiu kejabron kena pisan kana dadana. Panggieung. Si Komara oge ngarandapan nasib kawas baturna. Ngahodo-hodo we kapulusan hanteu minge deui. Geus teu bisa pikeun neruskeun di tarungna. Dina waktu anu singhet, dina waktu nu ngan sakedeung, komplotan jalma jateng geus naramru. Paolot anu lalajo mani molok mata simeuteun. Tetela geningan bener cenah caritaan Mang Utun. Pikeun yang hareupan garong mah cukup ngandalkeun si lutung bae teu kudu ku Mang Utun. Geningan cenah eta lutung teh sakitu hebatna ukur sagebrakan, musuhna teh geus dirubuhkeun we. Atuh paolot teh regreg hatena tetela geuning cenah. Bener caritaan Mang Utun teh. Dina sajerohaning hatena teh paolotna muji we kana kahebatan lutung jeung kahebatan Mang Utun. Sedengkeun ari Mang Utun katempo ngadeukeutan ka eta garong anu geus pating kaloler dina kayaan teu walakaya. Legeg pisan lajag-lejeg bari nula kecanggeng. Sok sia kurang ajar ger harudang deui ngan sakitu pangabisa sia teh. Hahaha. Tong boroning ku aing kakara ku murid aing ieu si lutung. Maraneh teh geus eueuh nanaonan euy. Kukituna kabeh kudu apa yeuh. Si Utun, si jago ledot, jawara nomor hiji anu bakal melaan ka urang lembur. Kukituna ulah wani-wani sia ngaganggu deui ka pilemburan deuleu. Lamun coba-coba kapanggih ku aing sia ngaganggu ka pilemburan bamadog rampok, moal teu bere ampun. Kapan ayeuna ge tinggal kari meuncit we sia teh, geus teu balakaya kitu mah euy. Hayu harudang sia. Ampun. Ampun ulah ditanasa. Nya rumaos. Moal kumawan dun. Halus lamun kitu mah maraneh teh jiga segera arinit. Ku aing ayeuna mah samet dieu mah di hampura. Tapi lamun nepikeun kapanggih deui, moal dibere ampun bakal dipeuncit maraneh kabeh teh moal dibere ampun sia. Bakal dikececet kabeh oge. Tapi ampun. Cageureukeun heula yeuh. Kuring sabatur-batur. Bisa udang-udang aja nih teh. Tiris. Kitu horeng teh keun. Ayo lutung. Gancang euy. Cageurkeun ieu yeuh. Wawalak jalma jahat teh keun sina arinit. Lantaran keur naon di cangkalak oge bakal hambur parab marabanana hoream lah. Angan awas ya. Lamun coba-coba ngalakukeun tindakan jahat, moal dibere ampun. Si lutung alias si jaka sagara teh lajui ngadeuketan ka eta komplotan jalma jahat geus kitu mah ditepak plak. Aya hawa panas anu sumebar kana awakna masing-masing eta komplotan jalma jahat. Kiwari mah geus hanteu kapulusan, geus bisa harudang deui. Laju we atuh kabeh oge ngejat ninggalkeun eta patempatan ti sirikna mati beburanjat soak atuh nempo kahebatan kasaktian eta lutung. Sokomong meureun lamun nyang hareupan Mang Utun anu boga eta lutung. Paolot oge norojol ti jero rungkun geus kasaksian ayeuna mah kumaha kahebatan Mang Utun jeung eta lutung. Euleuh mitra waktosna parantos teu nyakapannya. Cageula urang tuna jajara carita jaka sagara si anak laut dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana haputeuna tina sadaya kakiranganannya. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.